Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu para wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring ala junta tea. Tina dangat ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu kagenep. Setelah dikawitan sakumaha biasa Kang Junta sejang emutan kasadayana palawargi diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Hatur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos mendarekeun carita yen saatosna isambara wawartos kanu jadi eyangna yen anu diampihan di bumina teh namina Mangkisrun anu ngaruksak pagar tea dina waktu wengi dugi ka amruk. Teras we ieu sambara teh ku eyangna dipiwarang pikeun ngageingkeun eta Mangkisrun. Ari dina sawaktu ieu sambara ngageingkeun Mangkisrun, ieu Mangkisrun teh kalekah ngagoplek we sarekerek nyegrek hararese jaring. Tuluy we ku sambara teh di banjur ku cai nginum anu tina cangkir mukseng. Terus gitu korejat we ieu Mangkisrun teh hudang, tapi hudang ku hudangna kalakah ngacapruk kamana meni susumbar bari papuket leungeunna si singlar. Tah bakal dikumahkakeun cenah ieu Mangkisrun ku sambara teh. Jengke Mangkisrun teh bakal ngajawab jujur apa bohong sawaktos ditaros ku ama eyang mirsa teh. Jeung bakal kumaha cenah kahareupna ieu Mangkisrun teh. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon carita dongeng teh dina episode bagian anu kagenep. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sawaktu ieu Mangkisrun digeingkeun ku sambara tina sarena jeung kulantaran hararese hudangna ieu Mangkisrun teh, tuluy we ku sambara ieu Mangkisrun teh dibanjur ku cai nginum. Tos kitu korejat hudang bari susumbar pepeta si singlar. Ari sambara ningali kalakuan Mangkisrun saperti kitu teh, da teu anta parah dengan jol kedewek we ieu sambara teh nyokot sarung anu ngagantung dina bilik kamar. Terus we ieu sarung teh dirungkupkeun ka Mangkisrun. Atuh puguh we ieu Mangkisrun teh beuki roroesan abrug-abrugan reng hapranjung. Tos kitu sanggeusna Mangkisrun teh ngalesotkeun sarung anu dirungkupkeun ku sambara kana awakna, jol molotot we panonna bari culang cileung. Barang red ka sambara ieu Mangkisrun teh jol belengeh we seuri bari nyarita. Gening Aden nuju naon Aden di dieu?
Kitu pokna ieu Mang Kisrun teh bari panonarura teret ningalian di sakitaran kamar. Bari semu heran ieu Mang Kisrun teh pok de nyarita. Hari ieu di mana, Den? Ieu mah sapertos kamar Adennya. Nah, Mang bet aya di dieu, Den. Pasti tadi wengi Mang ku Aden di pangkunya. Ditepas ka dieu. Aduh, padahal mah atuh nyarios we atuh Den ka Mang hoyong direncangan kulem gitu. Da Mang ge pasti moal jabat alim. Ari ieu sambara pas ngadenge Mang Kisrun nyarita saperti kitu teh, tibang molohok we bari gogodeg. Terus we istighfar bari ngusap beungeut. Astagfirullahaladzim Gusti Mang Kisrun. Terus gitu tepikir di panjang di sambara teh jol digiwing we ieu pundukna Mang Kisrun teh ku sambara dijingjing. Dibawa keluar kamar mendesak koleang jigah ngajingjing piring we. Kitu soteh kulantaran kesel ieu sambara ngabandungan ieu Mang Kisrun. Digeingkeun tina sarena teh lain hudang waras tapi kalah ngalantur ka mana wae nyaritana. Da pamikirna sambara ieu Mang Kisrun teh geus moal bener dibawa nyarita oge. Halalala Den, ari emang bade di sana ka mana ieu teh? Sareng deui da Mang teh sanes ucing atuh Den. Dugi ka digiwing punuk kieu. Kitu pokna ieu Mang Kisrun teh bari murungkut pupuringisan. Sabab digiwing pundukna ku sambara dibawa keluar ti kamar disarwakeun jigah ngagiwing punuk kucing. Saatosna di luar kamar, terus we ieu punduk Mang Kisrun teh ku sambara dilesotkeun. Tos kitu dibawa we ieu Mang Kisrun teh ku sambara kaburuan imah anu maksud rek nepangan ka ama Eyang Mirsa. Ari ieu ama Eyang Mirsa kasampak teh nuju ngajajanteng we ninggalian pager bumina anu amruk amarayah acak-acakan. Ari Mang Kisrun ningali kaayaan seperti kitu teh jol perweh lempangna setengah lumpat maksudna rek nyamperkeun ka ama Eyang Mirsa. Bari pok nyarita kituna teh bari ngalejek mulak cangkeng teboga pisan rasa rumasa jigah-jigah lain kumanehna we eta pager ama Eyang Mirsa ruksakna teh. Amoeng kunaon ieu teh kulan pager dugi karaksa kieu amarayah paburantak apakah aya banteng ngamuk ieu teh kulan atanapi aya munding edan sok nyarios we ka emang lah keun ku emang urang udag urang pencit geura nu kitu mah tuman. Kitu pokna ieu Mang Kisrun teh nyaritana meniku teu eleum-eleum. Ari ieu sambara ngadenge Mang Kisrun nyarita saperti kitu teh jol puguh we beuki kesel ka Mang Kisrun teh. Terus we nyarita ka Mang Kisrun semua anu nyentak. Mang, cing eling geura. Pan eta pager teh diruksak ku amang. Tadi penting ditubruk tapi ka merasut kieu. Ari ieu Mang Kisrun pas ngadenge sambara nyarita kitu teh ka manehna bari jigah anu semu nyentak. Jolembeg we ngagebeg terus we ngareret alaunan ka sambara bari semu ngadilak.
tos kitu jol belengeh we seuri bari aluman aliman ngarumasakeun jan memang eta pager teh ruksak ku manehna tadi peuting sawaktu manehna diudag-udag di kerubutan penyeruan teh. Terus nyamperkeun we ka sambara ieu Mang Kisrun teh bari lempangna guyat-giyat. Tos kitu terus gen cicing tukangan sambara. Tos gitu terus we sambara teh cumarios kanu janten eyang. Punten eyang, tah ieu jalmina nu ku abdi dicarioskeun sawaktos tadi teh. Ku abdi ayeuna teu si candak kapayunan eyang. Manggawe ayeuna mah nyangakeun ka eyang bilih bade ditaros. Mang, cobi kapayun heula. Kitu pokna sambara teh bari ngareret ka Mang Kisrun anu aya di tukangeunana. Terus we ieu sambara teh nitah ka Mang Kisrun supaya maju ka hareup. Sangkan ngadeheus kama eyang mirsa. Hari ieu Mang Kisrun dititah ku sambara saperti kitu teh. Kalah gigideug bari humarah mir. Terus jejebris mugen ahaihi semujigah anu arek ceuri. Hayang Mang kapayun. Da moal dikukumaha ku ama eyang oge. Ama eyang mah mung saukur hoyong naros. Muhun, mangga atuh den pami kitu mah. Kitu tembalna ieu Mang Kisrun teh bari isad salengka ngagedeuketan ka ama eyang mirsa. Kitu na teh bari dina setiap tilu lengkahna teu oleh ngareret ka sambara. Ngareret semua anu sieun jigah anu menta tulung ka sambara supaya dibaturan dibantuan pikeun ngomong. Kumaha we budak leutik anu ngarenghik anu jadi kolotna. Sabot pidua lengkaheun deui ieu Mang Kisrun teh rek gop padu hareupan sareng ama eyang mirsa. Ieu ama eyang mirsa teh terus we ngadehem heula satiacan anjeunna cumarios ka Mang Kisrun. Hari ieu Mang Kisrun pas ngadenge ieu ama eyang mirsa ngadehem teh nah jol peretak we dilompat nyamperkeun ka sambara. Terus nyempot bisa tukangan sambara. Hari ieu ama eyang mirsa ninggal Mang Kisrun saperti kitu teh timbang mesem we bari terus cumarios. Ayo ayeuna mah ngobrolna urang di jero imah we ameh tumanina. Saatosna ieu ama eyang mirsa sasauran sapertos kitu. Terus we ieu ama eyang mirsa teh ngaleos mapah ti payun nuju ka jero imah. Anu maksud rek ngobrol atawa rek maluruh nalek Mang Kisrun teh. Di mana cenah asal muasalna sareng kumaha cenah ieu Mang Kisrun teh carita mimitina tepi ka bisa dikurubutan ku nyeruan. Atos kitu terus we ieu ama eyang mirsa teh dituturkeun ku nu ieu nu duaan nyaeta ku sambara sareng Mang Kisrun teh. Saatosna ieu nu tiluan teh aya di jero imah. Tuluy gek we ieu nu tiluan teh dariuk pahareup-hareup. Tos kitu pok we ieu ama eyang mirsa teh cumarios ngabalakan obrolan naros ka Mang Kisrun. Dupi salira teh saha?
sareng timana kawit banjar karang pamidangan. Teras kumaha ngawitanana salira teh betiasa dikurubutan ku nyeruan anu sakitu poharana. Pok walar ulah ragu komo disungkan. Kitu ieu sasauranana ama yang mirsa teh nahros ka Mang Kisrun kalayan pinuh ku panghormatan. Ari ieu Mang Kisrun ditanya seperti kitu ku ama yang mirsa teh kalah ngeluk tungkul ngajentul we ngahulang antang jika semu anu bingung. Bari ieu dua ramu leungeunna direkepkeun, terus ieu dua jempol leungeunna dipuir-puir diutak-utak disimpan dina luhur pangsilaan. Ari ieu sambara pas ningali Mang Kisrun ditaros kuno jadi eyangna teh kalah ngahulang ngabetem we terus pok we ieu nyarita ieu sambara teh ka Mang Kisrun. Hei Mang, eta ditaros ku ama eyang sok enggal gerawalar teu kene ngabetem kitu kirang sopan eta teh. Ari ieu Mang Kisrun diomonganan seperti kitu ku sambara teh jol ngagebeg greuwas terus ngareret we ka sambara bari melong kosong. Terus ngalihkeun deui we ieu paningalina Mang Kisrun teh ka ama eyang mirsa. Terus pok we nyarita anu maksud rek ngajawab kana satiap pertanyaan anu ditujukeun ka dirina ku ama eyang mirsa. Kieu teh waktosna see. Rupina sakitu heula cerita dongeng kanggo denget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu kagenep. Bakal ngajawab kumaha cenah ieu Mang Kisrun teh sawaktos ditaros ku ama eyang mirsa. Jeung aya rahasia naon cenah ieu Mang Kisrun teh jiga pinuh ku kasieun. Jeung boga maksud naon cenah ieu Mang Kisrun dibalik sikapna ka sambara. Oke, urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Simkuring aljunta teh seja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Apunten dina sagala pikakirangan senarang kalapatan boh bilih kirang merendah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lakon carita. Neda agung cukup lumur nada jembar hampurana anu diteda. Wilujeng patepang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.